Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra dongeng Sunda anu dimana wae ayana, alhamdulillah dida dinten ieu sim kuring Mang Aris tiasa nepangan deui para mitra sadaya dina acara dongeng Sunda. Dupi ieu carios anu bade dipedar ngabantun judul Kapeuri Jadi Peurah karangan Mang Aris ti Sukabumi. Sateu acana ngahaturkeun nuhun kasadayana para mitra anu parantos manco kana ieu pidangan. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae dongeng anu judul Kapeuri Jadi Peurah bagian kedua. Sor cikopina, tarik tali kolorna, prung ah. Bismillahirrohmanirrohim. Bubukaning carita para wargi sadayana. Biijah jeung anakna keur darahar meuni ponyo pisan daharna teh. "Ma, ari bapa ka mana?" ceuk Jang Usep tumanya ka inungna sabari kituna teh sabari nyiduk cangu jang adi-adina nu genep. Atuh-atuheun adi-adina teh. "Nuhun Kang, akang meuni bagel pisan ka kuling teh. Nuhun nya Kang, engke lamun kuling geus gede, kuling hayang mulang talima ka akang sanajan kuling leutik keneh, kuling ngadongakeun ka akang supaya akang jadi jalma beunghal nya. Kang, kuling jadi ngeunah terus daharna," ceuk adi-adina Jang Usep nganuhunkeun malah ngadoakeun beunghar ka lanceukna nu ngaran Jang Usep. "Nya Jang, nuhun pisan doana nya. Engke lamun di sawah loba belut ku akang diala digoreng. Da minyakna mah loba, beas loba, bumbu loba. Maneh daharna sing seubeuh nya." Sabari kituna teh sabari ngelus-ngelus sirahna adina. "Nya Kang, nuhun pisan nya Kang, meuni bagel pisan akang mah. Kuling sering jajan di warung, kuling osok jajan cuhcul di warung Bintin. Kang, kuling resep cuhcul, ngeunah Kang cuhculna ge." "Nya Jang, lamun akang lewat warung Bintin ku akang dipameurikeun nya." "Hole, nuhun nya Kang," ceuk Jang Pepen sabari kituna teh adi-adina teh adi-adina Jang Usep teh ngagabrug ka Jang Usep. Atuh Jang Usep teh digulung ku adi-adina anu genep. Ari biijah bungah pisan ningali kituna teh. "Keur dihareup bapa maneh mah tadi mah keur ditepas balik nguseup," ceuk biijah ngomong ka Jang Usep. "Nya kukuring arek di goroan urang dahar bareng mak." Sabari leos we Jang Usep teh indit muru ka tepas arek ngajak dahar bapana bareng cenah.
urang dahar bareng jeung kuring bareng-bareng. Ari Mang Mukro korejot hudang. Nya, Jang, hayu kabeneran Bapak geus lapar yeuh. Ari Mang Mukro teh ceulina lamun ngadenge nu aheng osok saliwang. Namun ngadenge anu mantak piatoheun kadang cager. Aya anu koslet ceuk kidalangna mah Mang Mukro teh. Kang, hayu urang dahar heula hayu. Bareng-bareng mumpung haneut keneh. Aduh, gening daang ngareunah pisan eta aya peda beureum sagala rupa. Nya tadi si Ujang bayaran macul terus dibelanjakeun meuli beas 50 kilo jeung balanja bumbu-bumbu malahan mah meuli peda oge 4 kilo Kang. Kawas nu nyungkun pisan ka Mang Mukro nate. Sabari kitu nate panonna teh ngadilak ka Mang Mukro. Ari Jang Usep surti bisi ka papanjangan inungna jeung bapana teh. Pak, hayu ulah urang dalahar heula mumpung haneut keneh. Hayu Pak. Hayu Jang kebeneran geus lapar yeuh. Aduh. Ceuk Mang Mukro da emang ti isuk teh kakarak daang sakali Mang Mukro teh. Nya Jang, hayu aduh kawas nu ngeunah beuleum peda goreng belut tumis kangkung, tumis genyer. Aduh. Jang beuteung tamah ngagurubuk hayang buru-buru dieusian. Nya, hayu atuh Pak. Sabari kitu teh sabari nyokot piring terus nyiduk sangu terus dibikeun ka bapana. Pak, deungeunna mah sok nyokot sorangan we nya. Sabari kitu teh sabari mikeun piring nu geus aya sanguna meuni pinuh sanguna teh. Dina piringna teh pinuh sanguna teh. Aduh, Jang meuni loba-loba teuing sanguna teh. Nya Pak, ngarah seubeuh beas loba ieu kuring oge da keur loba nu nitah gawe. Malah 4 poe diaki uhi can dipenta duitna. Engke dipentana lamun ieu beas nu di imah geus beak. Da Jang jajan adi-adi kuring mah osok boga, osok sering dititah ngarit lamun balik macul ku aki uhi. Ari Mang Mukro teu nemalan deui da naha teh mah era ku Jang Usep teh. Hayu Pak dahar ngawangkong wae iraha daharna. Aduh, nya hayu Jang atuh. Celebek we Mang Mukro jeung Jang Usep teh dalahar meuni ponyo pisan. Ari biijah lamun aya Jang Usep mah tara ngomong, komo nyarekan mah ka Mang Mukro teh, tapi dina hatena mah amek pisan. Komo lamun tos balik nguseup mah. Kocapkeun isukna Jang Usep biijah geus indit ka pagaweanana masing-masing. Anak nu genep diajak da raresepeun gupak di sawah. Ari Mang Mukro keur masang useup. Ari geus beres masang useup leos indit arek neruskeun hanca nu kamari nyaeta useup pegat Mang Mukro teh. Panasaran. Kalauk nu kamari megatkeun useupna. Hayang beunang cenah ceuk pikiran anak mah. Mang Mukro ari Jang Usep teh teu jauh maculna teh kaliwatan 2 kotak sawah. Malahan katenyo pisan bapana keur mancrut ningalikeun jeujeur useup. Ari Jang Usep maculna teh dibaturan ku Mang Uman, Mang Saman jeung Aki Uhe. Jadi nu macul teh 4 harita teh. Wanci hanjeut moyan kurunyung aya nu lempang muru kadinya. Sabari leungeun katuhuna ngelek boboko gede, leungeun kencana ngajingjing teko jeung cangkirna. Mang, hayu urang eureun heula, urang mumuluk heula yeuh, meungpeung haneut keneh. Atuh teu talangke bring nu 4 teh muru ka saung. Sok, kadinya dalahar heula Mang.
Jang Usep sok siapkeun jang sing seubeuh daharna kayaknya. Mangga Aki. Terus we nu opatan teh dalahar meuni ponyo pisan. Ari Aki uhi ngareret kawalungan palebah Mang Mukro nu keur nguseup. Pok cumarita ka Jang Usep. Jang, bapa maneh sakalian titah dahar sarunya bisi lapareun jung goroan kitu. Ka itu da loba sangu mah. Ceuk Aki uhi atuh teu talangke gorowok Jang Usep teh ngagoroan bapana. Pak, hayu dahar heula bareng kuring di dieu. Ceuk Jang Usep sorana teh meuni tarik pisan. Ari Mang Mukro lamun keur nguseup dedengeana teh osok saliwang. Ceuk kidalangna oge cenah dedengeana Mang Mukro teh koslet. Kadang kadenge kadang-kadang saliwang. Ari Mang Mukro reuaseun sabab kadenge ku manehna mah aya caah gede. Berengbeng weh Mang Mukro teh lumpat buru ka saung sabari gogorowokan. Maksudna mah cenah ngabejaan ka batur aya caah gede. Padahal mah pan geus 3 poe teu hujan. Ari Jang Usep jeung Aki uhi jeung baturna colohok ningali ka Mang Mukro lumpat muru ka dinya sabari gogorowokan nyebutkeun caah. Jang, bapa maneh teh kunaon? Jang Usep? Duka atuh Aki ceuk Jang Usep. Mukro, maneh teh kunaon? Lulumpatan bisi cilaka maneh teh jeung gogorowokan caah-caah. Mana caah? Panti mangkukna ge teu hujan-hujan. Aduh, tadi kan Jang Usep gogorowokan ngabejaan ka kuring. Aya caah, tadi kurang reuwas. Terus lumpat malah mah jejer useup kuring oge di ditu keneh. Lain ngagoroan aya caah Jang Usep teh ku Aki dititah ngagoroan maneh teh titah dahar heula Mang Mukro. Nya Mang Mukro dahar heula hayu bareng kuring loba ieu sangu mah deungeunna loba keneh hayu. Ceuk Aki uhe ngajak dahar ka Mang Mukro. Waktosna pamiarsa dongeng Sunda dina judul Kapeurih Jadi Peurah enjing disamper deui. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana.